Oh nya Kang Put, abi ge bade naros. Iya, badan harus naon mangga Bu Dokter. Ari Mampud masih gaduh rasa teh ka abi. Emangna badan naon gitu Bu Dokter? Muhun Kang Put, ayeuna teh abi teh sok kaemutan Mampud. Nu bener Bu Dokter. Kala Bu Dokter. Teu sanggup ieu mah. Ya Allah. Kang Put balik ka mana? Ya teh kieu apa jangan euy. Alah. Asa di ayun anding kieu ya Allah. Ayo, orang saya masuk Bodim. Budak kunaon? Mang, hari kunaon mana? Mang Didin, orang teh pengen in love. Android paling in love. Naon paling in love teh? Lope. Hai, lo lopean. Sia lope jeung saha? Bu Dokter Mang Didin. Bu dokter. Kalau aing can wow, bu dokter teh nu mana? Eta nu hiyai dengan anu ruhai. Engke mah urang amprokeun atuh hayang apa? Entong Ih, nya kan baya tuh duduluran. Kurang didukung ke Mang Empud. Ulah atuh Mang Didin. Eta mah kanggo empud deh. Oh, heureuy urang mah Kang Mang Pud. Heureuy. Wes hayu hanjat hayu. Kikituan siga budak. Ayo hanjat. Muah. Petah keneh. Aku mah maneh weh. Urang marek ngurek deui. Ari Kang Put ka mana nya? Mampud mah rupa-rupa wae da, sagala ajeleng-ajelengan. Tah jeung Kang Put teh. Kang Put, ari Kang Put nanaonan hubung didinya. Bu Dokter, pake nyusul ka dieu. Nyaho beueur getar lamun deket-deket Bu Dokter teh. Kang Put mah rupa-rupa wae, hayu enggal hanjat. Engke atits ya. Aduh, Dinu. Ya tuh Bu Dokter. Nya hayu enggal Kang Put. Ya tuh Bu Dokter. Mangga teh payun. Oh, murang kali wae. Ya, atau Bu Dokter. Oh iya Bu Dokter, anu tadi diserioskeun teh leres? Laras Kang Put. Emang kunaon kitu? Henteu Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kemana aja? Jarang mampir ke mama. sibuk kerja? Ayo masuk. Ya. Cari. Hari jarang mampir ke mama. Mentang-mentang nggak ada si Neng, mama teh kangen. Ya, maaf. Gimana? Sibuk kerja? Mama gimana? Sehat? Alhamdulillah, mama mah sehat. Tiap hari oke, mama mau olahraga wae. Ya, hari akan dia teh nyanak oleh-oleh kan mama. Aduh, maaf. Gak sempet beli. Ntar lah gampang kesini lagi. Oh iya, gimana? Ada kabar dari si Neng? Kemarin si Neng teh pulang ke sini, cuma sehari. Katanya dia teh kangen sama mama. Aduh, kok nggak bilang datang ke Jakarta ya? Dia mulai berubah.
Iya karakter empun. Nek kumaha ge mali ganti. Nek medok, nek baseuh ganti da boga loba. Kecuali Bu Dokter nu menta. Assalamualaikum. Le, Waalaikumsalam. Gusti masih git le? Nya Pak. Pak udah lapar sama tadi Jeo. Aya tuh. Nam sok git. Aduh, alhamdulillah. Jeung mi oge oleh emang geus bunga. Parareuit teuy peuteun. Pak tukang peuteuy oleh hayang. Nah ya Pak Tete ya kebeki maneh ye. Nya Pak. Saepkeun ari teh. Duh, lah can oyos di euy. Oyos heula ah. Alhamdulillah ningan euy, mugalaan saeutik bisa pepelakan. Komo baheula keur zaman boga walu. Meuni kanu kenteng-kenteng meuni menoyot. Ari mana keur naon? Ieu teh keur biasalah geus nyiram ieu teh. Heeh, daekan maneh pot. Nah heueuh teh tambah bongkor we ieu mah upri gaweeun. Alah, Kunaon teh? teh nyeri betul ada kaceula punya. Nam. Ari si teteh kunaon nya? Rupa-rupa wae. Sekedar nang kaburu gitu. Alah ya tuh, istighfar aduh. Duh, salahnya di saya teh. Ki, Ulana, buru mama yang ngising. kenapa masih tiga jangan? Tuh, jadi mah yang kaku situ. Ada di sekuat. Nek ka mana? Yang kaku. Terus mama nyambung. situ. Satu prit dorong. Oh, pening teh berat. Oh, cepat, jadi sekuat. Kakus. Buru prit dorong prit karunya si Dadang. Coba pernah nyok meneh teh berat. Allah. Nah, dalam polosnya. Mereka mah air itu kemana? Aduh, kia kakus teh. Ada kekuat, jebak we. Bun, mana ke dia? Lurah, kenaon Bun? Ah iya we Pak Lurah, boga lahan saeutik oge pelakan lumayan lah. Naon Pak Lurah? Iya Pud, rek nitipkeun duit batu ka Basugit teh ya. Parema eueuh, kamari asa karung-karungna dijual, da teu boga duit. Iya Pud, betul duitna ya. Heeh Pak Lurah, kayak kuing di antarikeun ka Basugi. Heeh. Ya, entos lu nya, moal tiasa salami balik ke kecamatan heula. Heeh. Ayo Pud, mangga Pud. Ya, Mangga Pud, Assalamualaikum. salam Lurah. Alhamdulillah ngemplong aja mah euy teh. Alhamdulillah ngemplong. Bela ke saya. Sudah datang di mama. Jatuh. Itu banget. Ya. Ieu mah gara ke kamarina tuh da pabasuhan. Kekerasan ayeuna aduh. Sebelum bae baru kau bilain. Heeh, Bud. Aya naon ka dieu? Orang kita Basugi bot. Sedang lagi duit batu. Cenah rek dianterkeun. Tapi om udah dianterkeun. Heeh, kowi. Urangnya geus niat tadi teh.
Urang kaburu kieu awakna muriang. Kenapa gitu Put? Urang kamari teh geus babaseuhan wi. Oh gitu. Heeh. Ada mana mau ke budak pabaseuhan. Eta kawi mana asa anu beda gitu penampilanna. Heeh Put. Teh keur usum joker. Urang pipiluan we. Kieu tah. Ai joker Indonesia teh kieu geus wing Put. Modelna. Oh gitu kawi. Nah, hamaneh mah pimiluan wae turut-turut munding atuh. Bae Put. Kamu man. Geus Put. Ke anterkeun nya. Heeh, ke lamun jagjag hadi itu diantetkeun. Geus urang balik Heeh. Lupa si kawi mah segala nyusul. Baiklah, muriangan oge. Teu penting mah kali deh urang mulai ngarespon. Mending sarekeun we. Geus ngadahan Instagram tadi pihak 2 biar aku teuing teu cager mah. Ya nya soal itu teh bisa teh. Apa nggak? Enggak. Iya itu bencret. Barang puter. Oke guys, ayeuna rek ngeprank ya si Barkawi. Ayo gas. Barkawi senang. Kalian kena prank, kalian kena prank, kalian kena prank. Kakak kenapa? Takut kakak. Alhamdulillah dulur. Ayeuna abdi kadongkapan ku Mang Didin. Mang Didin ini kadoon cenah. Naon cenah mina Mang Didin? Dadan Didin channel YouTube-na, mampir ya. Subrek. Tah di dia aya tah ngaranna tah. Tah, ulun. Dadan Didin. Tur nuhun Mang Pud. Ya. Aduh. Oke. Sukses jeung Bu Dokterna. Ya, mantap. Didukung ku abdi tok. Kita Bu Dokter tumpo. Ya, siap. Atuh amprokkeun jeung Bu Dokter. Alhamdulillah.